Udah gak pemajikan terima hiji-hijina udah lagatan boga pemajikan 10 ngejengkelkeun ngakeselkeun ih amit-amit amit kamana euy salaki aya kieu can balik ngatrok sia teh jiga main PS tah jeung si Wisnu si pancong eta tah ucu di imah sosorangan kumaha mah merkosa tuh boga hate mirasa boga salaki teh jadi emang edan yujan jalan kot ka di hot mic eleh jalan provinsi ge mah ampun Gusti mantap kieu ti caleg mana ieu subhanallah tah lamun sakabeh jigana ieu caleg model kieu wah jalan kaburuan teh geus teu kudu risi nincak usum hujan komo kieu ngaranahun pan nincak lagi geleser motor moal labuh pan kitu anjir jalan ka dieu jadi alus euy jadi di hot mic ieu euy alah ieu dana ti mana euy pasti mah dana penyoblosan ge jigana si calon teh ngaurela keusik semen terus dipake jalan tangkena menta suara itu sah itu iya kunaon sia roges ka dieu nyuruh was aing suka dijurig kalakuan sia kos budak bolon we kokoronangan kitu dieu dia kesindang naon atuh kang di manggil-manggil aing atuh naon romangan gitu ieu ningali jalan alus anjir heueuh cau urang ge kaget itu teu katincak juga teh jalan bebas anu di jalan raya gitu lewat raus kene ieu leucir ya mah praku leucir atuh di minyak kalapaan cek atuh ngomong teh yang keceplok wae kudu disaring atuh leucir ka kara teh make oli leucir mantau 2 minggu masih konte atuh minimal si kata tangga teh ngilu-ngilu ngawe atuh pan aya solmed ieu mane kabar berita pisan geus puguh resiko mah ngalos teu saperak-perak acan aing ge dahar nepi ka nganyu ka warung Ceu Iti ampun moga salaki baju ge tingali geus 2 minggu kita disalin-salin da eueuh hayu we ieu dipapake rumpi kan kitu kudu diceraikan boga pamajikan goreng patut gitu mah mending neangan di cek urang mah rada berseka minimal gitu bau awak atuh dirinya mah boga pamajikan nya hideung nya goreng awak anjir nya goreng sungut isuk-isuk ngagosip pe pamajikan dinya lain gitu bleng lain masalah hideung lain masalah bau awak nanya orang teh soalna hiji tak kunineng teh ku empotna wungkul gitu ulah sok kitu maneh kalakuan teh yo pemajikan mana jeung pemajikan aing teh pan sarua solmed ulah sok ngagoreng emang ke pamajikan dinya jeung pamajikan urang mah sarua goreng atuh pun ngajedog bisi jalan yang ketubruk siapa dirasa barudak bong budak leutik atuh sapedahan teh dieu mah aing sapedahan tuh di galengan ganti ku cakram ke mah me alus suku tuh pesen tapedak mah ganti ku palang 16 loba tuh di Majalaya aing ganti ku nyiru me alus mah di Majalaya loba pelak 16 alus pelak eta mah peranti ieu atuh peranti naon kuda tineng-tineng alus kuat pagialeng kana cokoran ban buta urang uling kitu ayo ieu pikiran pamajikan lagi tuh pamajikan pikiran atuh belum tentu pamajikan dinya mikiran didinya santep ieu daripada pusing di imah salaki we mantau
mending kasih susi orang ngarumpi. Bibir jeding atuh sugan nyatu henteu bibir atuh jeding. Abang musim hujan. Ini pada recek si Susi na aya awalnya. Susi. Nah, mulai mana gerobokan gandeng ku tetangga. Kan dia tuh di ngobrol sama didinya. Oh, iya beres. Main bola di lemur. Garanengun tetangga. Naon atuh gandeng batur susi teh. Mumun Wisnu, I love you. Naon atuh set gandeng. Jangan aku panggil Mumun, paman. Panggil saya siapa? Rombla. Naon atuh ka dieu? Henteu, kieu Susi. Naon Urang carek nanya naon? Henteu kan anu jalan di luar mah geus dicor teh tahu ting caleg nomor sabaraha. Eta teh ngadenge mah di caleg si Aan Kasep. Ganteng nih. Heuh cenah mah di RW urang ge arek. Eta teh caleg mana? Tah RW urang mah teh sama musuh si A ganteng eta. Gimana ada bapak-bapak anu bewokan. Heuh dah tong boro-boro mikiran caleg. Mikiran caleg ge Susi lieur geus 2 minggu teu mantau. Boro-boro mere resiko ka kami teh. Ting kudu kumaha atuh lieur. Boga salaki lieur kitu mah geus cek urang mah si Wisnu ieu nya si Pancong cek urang mah geus mending kana ceraikeun. Beungeut salaki dinya apa jika gembok anjir. Si masuk sungahina sarua teh salaki didinya oge. Jiga tulak panto nu geus 5 tahun karahaan. Geleng tah tong ujung awak jiga kuda zebra. Geus mun boga salaki kitu mah geus urang tuker tambahkeun ka loak. Tapi ke heula daekeun moal tukang loak nari di mana? Ya pasti anjing daripada enak sok ngaheurinan di imah. Salaki dinya mah ibarat geus 3 lamun urang mah telo jagong musingkeun geus mending kena tukerkeun. Pasti dihargakeun di tukang rosok teh dihargakeun beling. Geus bub. Gimana atuh kumaha? Jang teh. Cong, didinya rek nyirian balebah mana, Cong? Di dieu? Sia goblok teh heula anjing. Ngadenge mah didinya mun mau tek disariitkeun moal dikubur juga. Ieu. Udah anak bluetooth nya. Kumaha? Bagus sih kumaha. Oh, kumaha engke ulah mikiran. Tuh, bukan ngecerap, aing ngeracap. Itu pasti dihandapnya. Si eta ke si Mang Entus. Oh, Mang Entus dihandap. Heeh. Tuh, ya aing pamajikan maneh no. Sudah kuduga. Majikan nya tinggal itu ngagosipna kelakuan. Seru aja majikan sia nya. Majikan aing teh parah-parah teh. Ah, 11 12. Itu bibir pamajikan nya monyong-monyong. Kitu ada teh teh baheula. Tiga hamster aja. Majikan dia was lamun keur paseanya. Cerekeun momul. Oh, majikan aing sarua dicerai. Geus urang tuker tambahkeun jeung termos deuk. Alus ting termos mah. Bawang beureum.